tilu poe ka tukang kita tangga teh nanyakeun ka Abah da manehna teh arek nyieun perubahan kartu keluarga kakak lah. Cek manehna persyaratan anak naon Mbah ieu arek nambahkeun anak cenah itu nu orang borak air kana kartu keluarga kana kakak. Cek Abah teh nya fotokopi KTP, fotokopi buku nikah gitu kan benernya. Terus ku Abah teh hiji jeung kakak nu asli bawanya kayak ku Abah dipanguruskeun di dibantuan. Oh mohon Bah siap gitu. Menang benang ka isukna kira-kira dohor datang mana teh ka imah duaan datang cek Abah teh kumaha persyaratan beres nya dasongkeun eta berkas ka Abah teh ari cek Abah teh mana geuning ieu teh kurang ai kakak aslina mana teh bari nempo eta ka saurang di baturna cek manehna teh bada uing mah boga ge kakak teh herenya dicanak ya kakak teh abdi da kakak asli mah abdi teh gaduh